aya deui si koplok teh anu ngomong majarkeun ti Pak Dedi tara katingali salat sembahyang cenah kitunya. Nah ari salat teh kudu kadeuleu ku sararia anjing. Cing atuh cing baraleg eta mah anu salat nu kararitu mah hayang di naonnya dipuji eta mah salat teh dengan pujian goblok. Teu kudu nyaho atuh masalah salat jelema ieu salat henteu namahnya tingalikeun mah kalakuan akhlakna. Sia mah piraku ar salat kudu dipoto. Piraku atuh ayeuna ngadoa aing kudu dipotokeun ka batur ieu aing keur tahajud dipotokeun kitu. Menurut sia alus. Anjing eta mah lain alus goblok. Sok pang aingna, sok aing pang alusna, sok aing pang agamana anu kitu mah. Geus tong ngararomong ayeuna masalah tara katingali salat. Ya, ayeuna mah anu kitu mah teu perlu dibahas, nu penting mah akhlakna aralus. Da teh nyaho atuh urang mah da manya aing mah eta sakali deui nya. Aing kudu dipoto keur tahajud teu mungkin goblok eta mah. Ulah kararitu ngomong teh ceuk aing ge ya garoblog sia teh. Heug ngararopi heula kitu nya. Ulah sok menyangkut ka masalah eta. Da ieu mah tentang akhlak we atuh nya. Percuma da aya namanya anu jujumpalikeun unggal poe ge. Aya akhlakna teh aralus mah keur waduk anjing sia teh. Ngopi heula